akan sama-sama saksikan penjemputan kedua mempelai dan perhubungan tentunya akan menuju tempat pelaminan dan akan disambut dengan prosesi penjemputan oleh Mangga Engser dan rekan-rekan. Pangluhur Pangestu Kalbu Ujak menjadi kajemaran mana awitan sejang muka untuk bisa cukup manik astagina wadah ratna mutiara permata budaya Sunda sakiwari dua panganten sakali badai juluh hayu urang papakeun hayu urang bagiakeun lir mapak nu magelaran. Rai siang panjang pagi menyusup maskara menawai dek nantang perang tapi bahagia turunnya sakedahan kasadela perut kasalira sejang embar pewara kasakung napalaya yang berapa bagus pur payung gerak buka pur payung gerak buka payung gerak buka pemilihan ngegoreng kurang sering banget cocok aduh Kajina bungana poe ieu teh cu asa kagunturan madu kaurukan minyak bodas asa mabok mengikir wong bagja nu taya papadanna wah urang hebat bisi teh kumaha aku poe ieu teh dua kapapancenan wah lagi cangkeng nih aduh ampun kapapancenan ku Bapak Haji Nandang bikin bahagia kedua pengantin anu gelis kawanti-wanti kuninah kabinabi ina ujung Bekasnya kalian pereng koneng jika dewa kamajayanya itu juga aing dan sampai aing malu lupa teh sabaraha alah ngomong-ngomong ampun teh euy aing teh tadi teh mamawan ini ma abu amanah teh
semua ini tidak kan ini teh hakim mah. Lain ari sugan teh sia teh di mana tadi teh akan ku aing teh leungit dina karung meureunnya. Kapan keur nyiapkeun sagala naon di dapur ari hakim mah burung musuh wae sagala rupa teh. Lain itu kan panganten geus datang anu kasep jeung nu geulis ari sia ngajedog bae Itu ari hayang kudu dikumahakeun itu hayang dijual belum naon dijual ka bayi Cien atuh itu mah dibeuci. Ayo kumaha atuh ayeuna urang papakeun. Ayo urang kaul heula sareng kaul masukan dua. Ayo sok. Euy sok.
wilujeng wilujeng pangandenan ngaranan kisah sebagai ungkapan selamat datang, Ibunda tercinta akan mengalungkan melati kepada Ananda